Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana mugia aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju calikna sing merenah calikna, menuju ngagoler sing merenah ngagolerna, ngarihatkeun kana kacape ibu-ibu anu nuju di tepas atanapi nuju gegero masak ngepel atanapi sajabina sing lungsur langsar kana pidamelanana. Baraya kaum dangu urang malikeun deui katineng dina acara dongeng atanapi carios dongeng anu kalayan judul Setan Guha Samparani, dikarang ku Bapak Endang Sumarna anu diropea deui ku Mang Maman. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang lebet ka alam carita. Baraya kaum dangu upami telepat hanca anu akiwari teh di luar cuaca ngadadak haleumheum angke bulan jeung bentang katutupan mega hideung nu pating garaleng di langit. Poek mongkleng buta rata hideung meredong ditambah kilat bating buri nyaina gadara di jero imah. Mungguh pikeun jalma anu ngariung beuki ting baru ringkak bulu punduk. Sora si tuncuing disada ti peuting kolot budak awewe lalaki ting raringe bari cilireret rejeung pada baturna nu ngariung. Atena pating sariak bulu punduk maru ringkak. Truk. Urang kampung waheu awewe pating karoy ceak ngadenge suara gitu teh. Seor angin ngagelebug brag panto muka debuguh solongkrong nu ngagarotong pasaran bari dikaru kuncungan lawon bodas asup ka imah nyambeurkeun nu ngariung.
Oh, ah, oh. Buria kabeh baburisat muru lawang nu hiji deui ka dapur munggah seureug di lawang banto dah hayang pada bijil awewe lalaki kolot budak teu tolih dina naon. Lug nu labuh sedang nu ngagotong basaran geus bus ka kamar Mang Dira asup ngan sakilat. Nu pagegelek di lawang teu bisa bijil da seureug. Mang Dira buru-buru lumpat deui taraleng bus ka kamarna maksudna rek ngagajleng tina jandela kamar. Eta, eta naon, eta, Mang Dira ngagajlog di kamar kaluar deui. Da Mang Dira teu nyahoeun yen jurigna geus aya di kamar. Kurang kampung. Bakat ku pagegelek mah jeung baboro-boro galuar teu burung oge nu di jero imah geus pada kalaluar muru saimah-imahna deui. Malah Mang Dira kalawan saanak bojoana kabaud ka imah batur da imahna diasupan setan nu mamawa pasaran. Kurang kampung. Jalma-jalma geus pati ngareheb deui saimah-imahna. Bari ratu gaangeuna awakna ngalaleper aya nu ngadadak sawan jeung muriang. Baraya gaum dangu omongan jalma harus badan goong. Sok sumawana aya beja nu nyata jeung buktina. Kanajan carita dijijieun pasti patarema malah nepi ka jauhna mah beja bohong ge sok dianya-anyakeun. Itu deui nu nyata jeung buktina saupama geus nerekab ka jauhna sajengkal sok jadi sadepa artina ditambahan ku samara-samara bohongna. Teu beda tinu manggihan oray puguh sagede indung suku wajah sagede tangkal jame. Beja aya jurig atawa setan nu geus maling hiji awewe jeung sok ngaranjah ka pilemburan malah sok kudu disuguh geus jadi sabiwiri hiji. Malah nu kacidaramena mah di daerah Bandung sabab kota pusat pangjugjugan di mana mendi. Kota Bandung
hiji poe keur meujeuhna ngecrek ku hujan di subuh nepi ka wanci pukul 10 beurang. Taya eureun-eureunna kawantu hujan keur musimna. Ember-ember atawa hareupeun toko. Lamun dina mangsana hujan mah pasasedek ku jalma-jalma nu ngariuhan campur jeung nu dararagang. Baraya kaum dangu di hareupeun toko obat cap dua langit. Harita keur ngaronom jalma-jalma di tukang mie goreng. Bari ngararopi di selang-selang ku ngararoblol ka ditu ka dieu. Den, parantos kenging wartos reh dina waktos-waktos nu nembe. Kalangkung aya kajadian aneh. Ceuk hiji kolot bari ngareret ka Cep Iwan nu harita keur babarengan ngadahar mie goreng. Kajadian aneh? Aneh kumaha gitu, Pak? Tanya Cep Iwan bari ngahuleung. Wartosna di daerah Leles aya istri sumedeng anom tur geulis. Kawit nama jalmi ngumbara di paling kuno ngagegeh di Guha Sambarani nu aya di Gunung Haruman. Tur eta Guha Sambarani teh sanes lumayan pijeroeunana. Di kali teh handap dugi ka puncakna pisan. Pangparatanana ge kaditu ka dieu. Wartosna tilas bangsa Jepang kapungkur. Ceuk si bapa nu ngarendeng jeung Cep Iwan. Di paling kuno ngagegeh di Guha Sambarani. Dupi nu ngagegehna teh bangsa naon kitu. Nambe abdi mah terang wartosna oge ti bapa ayeuna. Cep Iwan tambah kageteun. Nu nyararebat mah Raja Setan. Malih dina hiji waktos disaruguhan ku orang kampung nu kapalingan istri teh. Barang nembe oge ngaduruk menyan. Parantos torojol manten ngagegag nyamperkeun segede raksasa. Wih, sungutna ge sagedena nahaon mah. Ceuk si bapa bari bibir gidigan. Ya Allah, kumaha saurna teh perkawis nyuguhna. Ceuk Cep Iwan bari gogodeg. Nu dikedahkeun ku kuncena bae. Malida sumping nyurupna ka kuncen. Pambundutna teh beas bodas satu lompong. Satiap malam Jumaah sareng Salasa. Hayam bodas 3, handog salawe. Siki sangu 3 congcot. Bibit laut emas sagegede pingping 2 siki. Disimpenna dina lawang guha. Kitu saurna teh den. Tembalna. Kek. Dupi eta anu dipaling teh istri teh. Jenenganana saha? Ceuk Cep Iwan. Duh ka atuh. Ari jenenganana mah den. Bapa ge teu terang. Margi teu aya nu maparin wartos. Dina jenenganana mah. Ceuk si baba bari tonggoy deui ngahuap-huapkeun mie. Baraya kaum dangu Cep Iwan ngahuleung teug hatena inget deui ka Amirah nu geus sakitu lilana mang bulan-bulan leungit di kota Bandung sarta kumanehna geus keur diteangan di paluruh raratanana.
Ayeuh, Amirah nu dipaling setan teh. Jeung deuna bener-bener aya setan maling awewe. Nah, setan teh mangrupa jurig. Jurig mah bangsa lemes. Piraku bisa maling awewe jeung dadaharan gawas manusia. Tapi lamun setan bisa oge dipercaya. Lantaran setan mah burung keleukeun zaman kiwarige. Loba lamun seug ditetenan mah. Lantaran setan mah kandangna di manusia. Ceuk pikiran Cep Iwan. Pak, mangga dikantun dipayun ku abdi. Ceuk Cep Iwan bari nangtung terus ngodok saku rek mayar mi. Hujan keneh dan engke watu. Ceuk si bapa. Ada hujan kieu mah Pak. Lami diantos raatna. Sauyos da alit ieu bade ngeureuyeuh bae abdi mah. Mangga artos mih. Ceuk Cep Iwan ngasongkeun duit 100. Mangga atuh Den. Nah di mana atuh Aden teh? Ceuk si bapa. Di Jalan Sukajadi abdi mah Pak. Tembalna. Oh, sumuhun. Ceuk si bapa. Baraya kaum dangu sanggeus duitna dipulangan salawe perak ku tukang mie. Cep Iwan buru-buru naik kana motorna. Deredet ngeleuyeung maju. Terus lompat rek muru balik ka imahna. Teu kacaritakeun lilana di jalan. Cep Iwan nepi ka imahna. Datang-datang gek diuk dina korasi bari ngalamun. Parlu jigana diteang raratanana ka leles pikeun nganyatakeun. Nah bener-bener Amirah nu dipaling teh atawa lain. Jeung dina nya ena aya setan bungkeleukan. Ceuk gerentes Cep Iwan dina pikiranana. Enya meungpeung beurang keneh. Aing rek mudu kaleles. Moala mawa motor sabab ridu. Mending naik suburahan. Sanajan teu nyaho ge tatanya we. Baraya loba deui nu dipikir. Cep Iwan terus saget dangdan make jaket sabab hujan girimis. Sabadana pamitan ka kolot-kolotna. Bebeja rek nyaba ka babaturanana dina gereg. Cep Iwan leos indit mamawatas wadah pakaian jeung duit sasadiaan. Bisi lila arek nyung si Amirah. Bisi anya nu dipaling ku setan. Di Bandung naik suburban. Henteu lila di perjalanan sajam satengah. Geus nepi ka Cihuni. Ronggoheun ka Dungora. Dupi nu langkung caket ka lembur nu aya dilebakeun Gunung Haruman teh di mana Pak? Ceuk Cep Iwan nanya ka panumpang gigireunana. Oh, Aden deh bade ka Gunung Haruman. Kapan itu barandos katinggal? Nu langkung caket mah di ditu bae. Gerati sasak Cigunung Agung. Gerak sareng bapa lungsur da bapa ge didinya rorompok deh. Ceuk si bapa bari seuri. Gunung eta nu bulu istir gitu. Ceuk Cep Iwan. Da kakaranyaho dina rupa Gunung Haruman. Mun bulistir sotenan katawisna. Da upami dijug-jugan mah bala eta teh. Ceuk si bapa.
Oh, perjantan atuh. Tembal Cep Iwan bari ngahuleng. Hup, di dieu we Pak Supir. Ceuk si bapa nita eureun ka supir. Peda geus nepi ka deukeut sasak si Gunung Agung. Reug suburban eureun. Si bapa ngareret ka Cep Iwan. Mangga di dieu Cep. Oh, di dieu. Tembal Cep Iwan bari nuturkeun turun ka si bapa. Bada dibayar ongkosna. Suburban mah indit deui. Dupi nu aya Guha Sambarani teh laras di gunung eta gitu Pak. Tanya Cep Iwan. Leres Den. Mali ayeuna nuju sanget pisan eta teh. Mari saur urang dinya seueur dademit. Ngakukeun Raja Guha Sambarani malih ngaku raja nu ngageugeum para setan di dinya. Da leres bungkelekan eta teh Den. Mali upami wengi nyingsieunan mamangkul pasaran ka lembur-lembur. Rupina pikasieun aya nu kantun rorongkong. Aya nu dikukuncungan beungkeut tilu bleg mait meunang mungkusan. Aya oge nu jangkung badag kawas buta Den. Urang dinya nu jarakeut kedah bae barakti nu sane-sane saeutik Den. Ceuk si bapa. Bari bangun bibirigidan. Kutan di dinya teh sangat. Ceuk Cep Iwan bari ngahuleng sataker kebek yen beki percaya beja tinu leuwih deukeut. Saurna aya istri dipaling Raja Guha. Nah leres gitu. Tanya Cep Iwan penasaran. Geuning uning aden oge leres Den mung jenenganana hilap deui baba deui. Dupi istrina mah sumedeng anom durgelis. Rupina bade didamel prameswari. Ceuk si bapa bari seuri. Mangga tuh Pak. Abdi bade majeng kawetan seja kurni milari pamandangan kaendahan sisi gunung. Ceuk Cep Iwan pamitan ka si bapa. Mangga Den. Ya bapa ge bade majeng ka kulon. Tuh rorompok bapa mah di Karang Tengah. Katawis di dieu oge. Ceuk si bapa bari sarua pada rek indit. Mangga Pak. Tembal Cep Iwan. Baraya gaum dangu. Cep Iwan rada bingung. Rek tatanya era sieun dicuriga. Tapi da sidik ari gunung nama yen eta sakumaha panuduhan si bapa teh. Rek nyoba-nyoba aing mah naik ka eta gunung. Keunda moal kalangsu. Sugan pikeun jalma mah rek mapai-mapai sawah we. Ceuk pikiran Cep Iwan bari terus leumpang. Si horeng tembong gelor asa deukeut ceuk Panyawang. Tapi ari di jugjug mah jauh geuning. Baraya kaum dangu harita geus majing asar. Cep Iwan kakara nepi ka hiji tegal kaso jeung euri. Didinya manggi hiji saung. Di hareupna aya bangku awi. Dah di dieu ngeureunnan capeula. Da moal aya jalmaan cigana wayah kiwari mah. Da ieu mah saung nu boga kebon ranting ngariuhan jeung dahar
lamun keur digarawe. Ceuk Cep Iwan bari nyimpang ka saung. Baraya barang manehna rek diuk dina bangku di hareup. Ulutrak nu mukakeun panto saung di ti imah. Cep Iwan reuaseun pisan tuluy ngareret. Barang bre teh leuwih kaget. Sabab nu datang di saung hiji aki-aki persis dangdanan pandita sagala bodas. Kakumis-kumisna jeung jangotna barodas. Sarta kundang iteuk leumpangna bangun rarampodan. Ulu ijo yang. Ya berdia kalau berdia. Ngereunana hidup teh meureun urang Bandung. Ceuk eta mama pandita atau mama dukun teh nu sok jadi pananyaan urang panjenang teh. Cep Iwan ngahuleng baraya kaum dangu. Peda eta aki-aki nyahoeun pisan yen manehna urang Bandung. Hidup ulah ngahuleng. Yang oge mak ka hidup. Lain anu ngaran Iwan teh gitu pernahna hidup di Bandung. Jadang kadieu hidup aya nu diteangan. Ceuk mama dukun bari imut katara kumisna inyut. Cep Iwan nambahan kaget baraya bet kuacis teuing nyaho dingaranjeung tempat kitu deui nu diseja ku manehna kateguh ku aki-aki. Geuning eyang uning ka abdi, tanya Cep Iwan bari ngahuleng netep ka mama dukun. Duh, Agus, ulah heran ka eyang. Lain ge disebut ahli dabamu jasmedi. Lamun eyang nebi ka terang ke hidup. Mun teu salah hidup teh keur kabung bulengan ku istri jenengan Amira. Ngaku bae ka eyang mah deukes aya dina sangkala bolongna. Ceuk mama dukun bari nyerenge. Leres pisan eyang. Abdi teh Iwan di Bandung. Sareng sakumaha kasauran eyang teu pisan-pisan bade ngabunian. Leres abdi teh milarian Nyi Amirah nu parantos ical ti Bandung. Ceuk Cep Iwan bari gek diuk dina bangku awi sedang mama dukun unggut-unggutan bari milang tasbihna. Damun hidup hayang mabhum nyaeda kanu nuju di pilarian ayeuna lagu hidup. Ari dunggalan Amirah ayeuna tu aya di guha Jambarani digerem ku Raja Guha. Ceuk mama dukun bari unggut-unggutan. Aduh, toba teuing eyang. Kumaha atuh ngabantuna? Da teu tiasa kedah lebet ka guha mah. Mangkaning perjogi ditulung. Sedeng eta teh pipocoeun abdi pisan. Ceuk Cep Iwan bari dumarda. Agus, ulah bingung yang rek mirip bung bolongan. Ku hidup intip engke pada maghrib dina lawang guha. Da Amirah sok keluar dina waktu maghrib mah. Dihaja ku Raja Guha dibarengan ku pangawal naja urang. Ceuk mama dukun bari seuri. Ali dinyana eyang. Abdi sieun ku pangawalna da panginten bangsa setan. Dah, kieu bae akalna.
Hidup ulah ngangge raksukan cekap nganggo kolor tambi ora teuing. Supados engke si pangawal dea teu nenjoeun ka hidup. Tapi hidup bisa ninggali ka manehna. Dah, didinya ku hidup tewak Amira bawa lumpat. Keur ceuli eyang upami dugi ka pendak. Ceuk mama dukun. Oh, nuhun atuh eyang. Kana sanes kanten bongbolongan. Rupina cekap abdi mios ayeuna. Parakawis ngalaan baju mah di ditu wae panginten sisi gua. Tanya Cep Iwan bari neuteup ka mama dukun. Kedah di dieu keneh laan bae. Tunda di saung eyang. Sambalih mah upama gaduh barang-barang ulah dicandek. Cuma wonten cincin emas sareng eda erloji margi karesepna setan. Jadi setan kadang tu bisa ninju. Baraya kaum dangu. Cep Iwan nurut kana papatahna mama dukun. Porosot kabeh papakean dilaanan. Tinggal calana kolor wungkul. Nada piduana di eyang sing aya dina kasalamatan kalayan hasil anu dimaksad. Ceuk Cep Iwan bari dadapongan. Ku eyang diduakeun Agus. Ceuk mama dukun bari ngusapan. Baraya Cep Iwan teu talangke terus turun. Arita geus magrib malah remeng-remeng poek ngajugjug panuduhan mama dukun. Barang geus tepi ka sisi guha, Cep Iwan nempo ti rada jauhna keneh. Yen dina lawang guha aya cahaya lampu, terus dideukeutkeun lalaunan bangun anu ngintip sarta mani ose. Teu kanyahoan. Barang dideukeutkeun cahaya lampu teh ngalingit. Kacida kageteunana Cep Iwan tuluy nyalingker dina sisi lawang guha kahalangan ku kai gede. Kadenge ku Cep Iwan asa sora uming sreuk nu ceurik sada sora awewe keur sasambab. Anturkeun deui kami ka tempatna. Teu sudi najis. Kami dibawa ka dieu. Aduh, tobat teuing. Oh, jadi ayo da bagus jadi babandan akang. Daek digawin teu daek dibaksa. Yap, kadieu ku akang urang kegeban. Ceuk sora hiji lalaki maniagem sabab di jero guha. Uringkak Cep Iwan bulu pundukna muringkak. Peda sidik awewe dipaksa setan. Najis setan. Awewe ngoceak. Tungguang kelang, ku akan pasti benang. Aduh Gusti, ampun, najis. Aduh, ampun. Sora awewe nu beuki les-lesan bangun eungap jeung nyeri.
hartosna barantos saeb jaga urang Sunda. Enjing insyaallah diteraskeun. Atur nuhun pisan kasadayana anu atos subscribe jeung anu atos satiana. Apunten tina samudaya kalepatan kakirangan sareng kaluluputanana. Mugia kusadayana dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.